Ini cara rape di mate gableng salaki terbalik-balik. Bongbong sih boga nungora menigis 3 bulan. Tarampun. Para rusing. Ini cara rape. Mak, minta duit tuh kurang aing jajan. Tong mentan bae duit jang kan bapaknya tuh balik-balik, mati tuh boga duit. Emang bapak kemana sih mak? Geus lila tuh balik-balik. Kan bapak saya teh ketugas di Belanda. Buset, di Belanda. Emang tugas naon bapak di Belanda? Kan bapak saya teh boga pabrik di Belanda jang. Pabrik naon emang mak? Pabrik menyan jang. Buset, pabrik menyan. Teu sakalian pabrik Orson. Teuing atuh bapak saya teh geus kedar pikiranana meureun. Geus atuh mah urang arek ulin heula. Kade ulina ulah badegnya. Heeh. Karunya miing sia teh lah sabar we jang kumaha atuh. Kiridit, salat tarang euy. Nah, ini mah ieu. Kahan sia dong. Aing menderogas. Setor mah, Ceu. Kamari teh setor. Setor aing ngere komplain, nganjuk utang 20 geus pegat. Nya eta mah make nawe gaksrak. Nah, make na beuh. Pokona aing minta ganti rugi, pokona gantian kudu anyar. Kumaha caritana? Terus aku sorangan minta gantian. Tuh bisa. Geus ku aing mal disetoran. Jeung naon aing nyetoran ku utang pegat. Ada Ceu, ulah kitu atuh. Sing karunya tuh ka Uing. Uing cari kanan wae, Bos. Mantap lamun hayang disetoran ku aing, gantian ku utangna kudu anyar. Oh, Ceu, kiri gantian kudu anyar. Tekor atuh ki carana mah. Ceu, geus heula rek nagihan deui. Jore atuh balik deui suganan dasar tukang kredit edan. Iya lo edan mah. Terus aku sorangan minta digantian. Bisa bal. Ngomong naon sia Dudung? Henteu Ceu, heureuy eta mah. Dudung, bikin aing darah tinggi wae, ha? Eng. Hei, Indung saya di mah. aya di imah, rek naon sih? Biasa ieu indung sia geus 3 poe terus setor ye. Emang indung urang nyokot naon sih? Piring 2 siki, sendok 4, garpuhna salosin ing. Mereka ragok aing mah. Jom ka imah. Aya da di imah. Oh, aing ka imah tuh ah. Oh. Oi, para rade mal yeuh. Kiridit. Assalamualaikum. Punten. Ceisa, setor mal euy. Ceisa. Maju. Ada aing datang mah, areueuh, nyarumput kitu ieu teh. Coba ya si Dudung, coba atuh boga duit kumaha ieu. Ceisa. Ki carana mah aing tekor. Pembokan wae. Geus mangkat. Parah si Kosim, HP rusak dijual ke aing. Iya HP kunaon ya? Tuh bisa nelpon, tapi batur nelpon ke aing bisa. Padahal baterainya pinuh, bayarna hirup. Ada rusak ya mah. Komplain aing kasih Kosim mah, goblok. Para runten. Mangga. Hai, arek ka mana euy? Arek ka dieu euy, nang si Kosim euy. Aya naon euy jadi kepo kieu euy. Nah bisa nyingi ngomongna di geuleuh aing. Biasa we atuh. Ngomong-ngomong sih anu si Kosim teu? Si Kosim. Aun teu salah mah si Kosim aya di kebon. Kebon mana, Pon? Kebon mana nya? Aing poho. Keur bulan kamari mah aing nempona di kebon Haji Endang. Si anjing aing nanya yeuna, jawabna bulan kamari. Si anjing teu nyambung. Sia mah baku cubung ya? Ahai, mabok teh kotak lur. Si anjing, pantes. Geus ah, aing mangkat sing ke bawah edan. Ahai, baper. Baper gundulmu. Baca cih. Nah,
Nah, sia Kosim, kemana wae? Aing komplain yo. Komplain naon Aisyah? Sia, HP rusak dijual. Ruksak naon na Aisyah? HP sakit tuh bener nama aja ruksak. Didedot ku Aisyah. HP nu dijual ke sia, rusak, tuh bisa nelpon. Tapi hari batur nelpon ke aing nggak bisa. Parah sia Sim. Nah, bisa gitu. Kan ku aing mah bisa, nelpon bisa, narima telepon bisa. Tas siap, HP naik pulsaan eueuh. Tah, bener Sim. Emang puguh pulsaan. Si anjing. Otak sia nu rusak mah. HP mau pulsaan mau bisa nelpon. Ku aing. Oh, emang nggak pulsaan malah bisa nelpon Sim. Dengan yuk ngomong yuk. Yuk jeung sepatu aing ngomong yuk. Biasa we tuh. Oh, berarti bener otak aing nu rusak. Pulsaan nya mau bisa nelpon. Ulah hidung mana si Mayu mah.